Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina lawungan ayeuna urang bakal diajar ngeunaan wawancara. Tujuan pangajaran ieu hidup dipiharep tiasa rang kana naon wangeunana wawancara teh, naon wae struktur wawancara, teras naon wae padika atanapi tahapan-tahapan dina ngawawancara. Nah, naon anu disebut wawancara? Wawancara nyaeta kagiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber atanapi ahli dina widangna pikeun neangan meunangkeun hiji data jeung fakta. Nah, kagiatan wawancara teh biasana dibangun ku 3 bagian nyaeta bagian bubuka, bagian eusi, jeung bagian panutup. Gunana nyaeta pikeun ngawangun suasana anu merenah. Naon wae struktur dina wawancara. Struktur wawancara tadi teh tos dijelaskeun nu kahiji ngeunaan bubuka. Tah bubuka ieu gunana pikeun ngarahkeun naon nu rek didiskusikeun sarta pikeun nyiapkeun hubungan anu hade jeung narasumber. Anu kadua nyaeta eusina. Eusi nyaeta pokok tina wawancara. Silih pairan jeung mere tanggapan, nanya, ngajawab atawa ngawawancara jeung narasumber. Jadi eta bagian eusi, bagian tanya jawabna. Anu bagian panutup nyaeta minangka kagiatan nyendeukeun jeung nutup wawancara sarta lajuning laku nu dipiharep ku narasumber. Nyaeta panutup anu dina struktur wawancara. Saterasna nyaeta sikap anu kudu dipiharep, sikap anu kudu aya ku nu ngawawancara. Nyaeta kudu ngagunakeun sikap tata krama anu hade, nyaeta anu ngagunakeun bahasa hormat, bahasa lemes. Oge kudu ramah, kudu sopan, eta tata krama dina ngawawancara supaya nu diwawancarana oge teu kagok gitu. Padika wawancara aya sababaraha hiji padika wawancara. Anu kahiji tahapan atanapi padikanya eta tahapan tatahar. Dina tahapan tatahar, lamun tatahar teh sebutanna ceuk urang mah siap-siap. Tahapan tatahar teh nyaeta aya 3, anu kahiji nangtukeun tema. Jadi dina nangtukeun tema dina tahapan tatahar urang nangtukeun heula tema pokok pasoalan rek dijadikeun bahan wawancara upamana ngeunaan lingkungan luyu jeung informasi anu rek diteanganana. Temana naon? Misalnya lamun tema tentang perekonomian berarti ka pedagang, tentang pertanian berarti ka narasumberna angke ka petani. Nu kadua nyusun nangtukeun narasumber. Pamit tadi tema tos di tangtoskeun misalkan tadi pertanian berarti narasumberna petani. Lamun kesehatan berarti narasumberna dokter bidan, mantri. Terus upami entos nangtukeun narasumber dina tahapan tatahar nyaeta kudu nyusun daftar pananya. Susunan daftar pertanyaanana naon wae. Eta dina tahapan tatahar anu katilu. Teras dina tahapan nu kadua nyaeta ngalaksanakeun wawancara. Dina ngalaksanakeun wawancara hal anu kudu dilaksanakeun nu kahiji urang kudu ngajelaskeun heula identitas diri urang sarta tujuan wawancara teh. Jadi kenalkeun heula diri urang teh saha. Misalkan tepangkeun simkuring anu tujuanana bade ngawawancara pikeun tugas anu atanapi emang pikeun informasi. Anu kadua nyaeta mawa alat tulis atawa alat pangrekam. Jadi alat tulis jeung alat pangrekam bisa HP, bisa recorder eta kedah disiapkeun. Nu katilu mimitian ku pananya anu sifatna umum jeung basajan. Jadi nu umum-umum heula. Anu kaopat regepkeun informasi kalawan daria. Jadi naon-naon jawaban ti narasumber kudu diregepkeun ku urang. Diregepkeun ge ternyata diperhatikeun ku urang, didangukeun ku urang terus dicatat atanapi direkam. Terus anu katilu langsung kana inti, anu kasaterasna nyaeta langsung kana inti nu rek ditanyakeun. Entong ka mana-mana supaya fokus kana inti permasalahan anu rek ditaroskeun. Salajengna nyaeta kudu ngajenan pituduh jeung syarat ti narasumber. Jadi ajaran pituduh ti narasumber teh kudu bener-bener diperhatikeun ku urang. Ajenan kudu dihargaan ku urang naon-naon anu disebatkeun ku narasumber. Terus tembongkeun sikap anu hade saenggeus ngawawancara. Kesan anu hade urang kanu ngawawancara ulah poho kudu nganuhunkeun, kudu ramah, kudu sopan, kudu senyum, ulah jamadud pika
sewoteun pika teresepeun. Jadi dina ngalaksanakeun wawancara eta sikap anu utama kudu diperhatikeun ku urang. Nu katilu nyaeta nyusun laporan wawancara saentos tadi tatahar terus ngalaksanakeun wawancarana. Nu katilu nyaeta nyusun laporan wawancara. Nyusun laporan wawancara bentukna atawa wangunna aya dua nyaeta wangun dialog tanya jawab jeung wangun narasi. Upami wangun dialog tanya jawab eta bentukna berarti aya bentuk narasumber pananya narasumber dina bentuk dialogna eta kudu ngandung unsur 5W hiji H. Tuliskeun deui pananyana jawabanana sina lengkap. Terus lamun wangun narasi eta dina teknik carita pedaran atau napi paragraf nggunakeun kalimah. Jadi kecap-kecap atau napi informasi anu tos dikengengkeun ku wawancara ti narasumber kudu dijelaskan secara paragraf eta dina wangun narasi. Eta ulah leupas tina 5W hiji H. Kudu kacemponan sadayana informasina skalawan lengkap. Eta ngeunaan wawancara. Jadi wawancara teh neangan informasi unsur-unsur atau strukturna eta aya 3 nyaeta bubuka eusi panutup. Terus sikap urang dina tata krama kudu hade, padikana oge aya 3 nyaeta tatahar ngalaksanakeun jeung laporan. Dina tatahar oge aya 3 aya nangtukeun tema, nangtukeun narasumber nyusun daftar pertanyaan. Dina ngalaksanakeun wawancara, urang sikap urang kudu hade langsung kana inti pasoalan. Terus nyusun laporan aya 2 wangunna, wangun dialog jeung wangun narasi. Eta ngeunaan wawancara, mudah-mudahan aya manfaatna sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.